Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ZA mancung aing pesek sadar aing sadar kasih Muhammad ZA tinggi aing benek puas paingan sakara dieu nek ngeuleuh aing meureun. Subhanallah. Sok molotot ini. Molototan ini izin polototan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Selamat jalan ngaji teh, jagaan teh, langsung mau ke Sumedang. Selamat di perjalanan, mudah-mudahan balik ngeborong tahu. Doakan sing panjang yuswana, sing disehatkan zahir batinna. Amin ya Allah ya Rabbal. Wis atuh buka dia ka aing. Ampun, aing ngomong sorangan tadi deuleu. Ini Marius. Dia ngomong di dia. Bobo, itu nilai apa isi itu tuh. Ya, kali ya. Look at me. Aing menang ngapalkeun dia. Pengatur waktu penata acara nu kusimkur yang dihormat wabil khusus segenap para panitia penyelenggara Gebiar Muharram, khusus keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Iman dan warga masyarakat Cibaduyut Wetan. Kersana wabil khusus Kang Kiai pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman. Berikut para alimul ulama, para kiai, guru-guru simkuring nusami nafahatir di haflah mubarakah nukalintang kusimkuring di hormat. Mudah-mudahan marantana masih diperanjangkan yuswana ku Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, ke aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, dari jajaran tingkat tripika kecamatan, desa ataupun kelurahan anu sami nafahati di haflah mubarakah, mudah-mudahan doakeun sing dijadikan pemimpin anu amanah. Wabil khusus harapan agama, harapan bangsa, para calon-calon ulama Allah, para santri. Siap santri? Kemana? Balik. Calon-calon ulama Allah sing dikabul, sing diijabah. Makanya lamun ceramah di hadiran ku para santri asa regreg hate. Ternyata masih kena loba ya penerus pejuang agama ya. Alhamdulillah. Sing baranjang umurna, sing istiqomah di pesantrenna. Keun anjeun ayeuna peurih, anjeun ayeuna diledek jadi santri, dihina, dipandang sebelah mata. Tapi kalau kalian istiqomah sekarang di pesantren, yakin satu saat Indonesia akan membutuhkan santri. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Keun bae ayeuna dihina, diledek, dianggap kuper cicing di pesantren. Lamun urang istiqomah ayeuna di pesantren, dina hiji waktu urang nu bakal dibutuhkeun di Indonesia. Rasakeun ke santri saksian. Tinggal jalma bararodo ke di Indonesia mulai hadakal tina kabodohanana, mulai sadar tina kabodohan ibadahna, mulai malaliki jalma bodoh.
hayang sholat teh nyoh ilmuna, hayang wudu teh nyoh ilmuna, hayang maca Quran teh nyoh ilmuna. Datang ka ulama sepuh geus raya, kiai-kiai sepuh geus raya, rek menta ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh engke, pasti ka santri nu ayeuna nu engke bakal jara di ulama. Subhanul yaum rijalul ghad. Lamun ieu kalimat dihartikeun, santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap santri? Siap. Kemana? Balik bae siap ada. Siap ngaji siap? Siap ngaji siap? Jangan detan awak kurang sholawatan heula. Gayana geus ararapal we sararea. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma sok hudang sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami. Syair nuka hiji khusus kanggo para santri ulah waka hayang gaduh istri lamun anjeun acan bisa ngaji lamun anjeun acan bisa ngaji lamun anjeun acan bisa ngaji. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi. Syair nuka dua khusus kanggo para pemuda lamun hirup hayang bahagia jauhilah pengaruh narkoba rerejengan jeung alim ulama rerejengan jeung alim ulama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya syair kahiji kadua nyieun nepi ka 100 ya teh. Kan encan gitu. Kerak dua we heula. Maka urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam muga tetep salawasna dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada dzurriyyah-dzurriyyahna, keluargina, para sahabatna, para tabi'in, atba'u tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, kepada pengikutna, khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lewat mimbar ieu simkuring haturkeun ka sadayana wilujeng tahun baru Islam, Happy New Year to Hijrah.
menang ngapalkeun bieu teu kudu emprak asa dipaud aing diemprakan cicing. Selamat tahun baru Islam 1441 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru ini insyaallah kita selalu dilindungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kesalahan, kehilapan, dosa-dosa orang di tahun kapungkur kamari mudah-mudahan sing dihampura ku Allah. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Ayo momen seperti kieu kudu terus ditingkatkan gebiar Islam, syiar Islam, terutama memperkenalkan ke anak-anak orang tentang tahun Islam, bulan-bulan Islam. Ulah eleh ke bulan batur, tahun batur, tahun batur di rame-rame Desember ke Januari nini tiberang keneh menimari lita rompet dan temelak nanti corona dah. Bener eta serius tahun baru Masehi bener tuh. Kadang-kadang datang aku ring di Cikampek Desember ke Januari menjelang malam tahun baru meni rombongan aja ke mana? Monas ji, Monas. Ayo di Monas, tahun baru ji mending ngabring panggung lagi gede miliaran harga lagi diayakeun encan ditambah ku Ancol panggung negara lede menjelang tahun baru giliran tahun baru Islam ya Allah paling banter pawe mamawa obor tak aing matara miluan sok bengek atuh haseupna peserta teh nini cing atuh rada gaul ulah obor engke mah ulah neon cocokan budak sing karalik teu gitu tah memodal gara meni indah meureunnan henteu polusi henteu. Masya Allah obor awi batur dituaran tangkal gedang dituar dijieun obor milu pawe taruh muharap nini aki-aki balik pawe sing galoler balarengek mabok haseup obor. Ya Allah ya Rabbana cing atuh tahun hareup marada gaul lah neon we mun teu kabeli tihang listrik gotongan pusing meni mun modal yang Islam mah tahun baru batur tarompet meni opat sia dibeli benar petasan dibareuli ngabring nu ka Jakarta di Bandung di pusat Bandung rame malam tahun baru panggung ager-ageran ti luhur keneh di Monas cing 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 Sararyoi, sararedan jelema. Di Monas, ini asepnya ho, karena yang ngeleunak TV. Nanaonan aing ka ditu. Teu boga ongkos. Hajar ku Ancol, panggung gede tahun baru Masehi. Ngebor leuwih edan deui wae. Giliran di lebur aing muharaman ibu-ibu TK taman kadaluarsa nyara kalki timpling tak dung tak dung tak dung tak dung leheung keneh di lagu teh jauh tiadana jeung hamawi mismis muharaman nini we barudakna di mana jalan ala leceur saat tingali kadang-kadang kuring sok nyeri hati di Monas agar-agaran malam tahun baru Masehi musik agar-agaran waktu na maghrib adan di Istiqlal bari rada deukeut ka Monas geus teu didenge eta adan Allahu Akbar Allahu Akbar Monas cing 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 adan-adan edan-edan beres adan maghrib di Istiqlal di Nurul Taqwa Nurul Huda nu di lingkungan Monas Ancol anu kadenge di Masjid Tadarus Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim masjid belah itu la ilaha illallah la ilaha illallah keur zikir ka Allah Ancol baru geus teu dihargaan eta jelema ibadah bener teu menjelang tengah malam mungkin meriah sing garwek tepuguh dedengan tengah peting tuhnya bibir aing maloba ya Allah ya Rabbana
menjelang tengah peuting ngitung mundur 10 detik. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 edan tengah peuting. Kakinya di atas sing jerungko aja araredan nu mabok nu maksiat nu judi araraya kadorakan kumpul di dinya benar. Isuk-isuk Allah ngirim cai ke Jakarta banjir gubernur molohok. Ini kiriman dari Bogor. Nah orang Bogor dituding. Coba lamun orang Bogor kabeh ngararomong sorry aing teu ngirim cai. Musibah teureun-eureun di Indonesia daratan bencana di mana-mana. Gunung sing meledak, tsunami terjadi, gempa di mana-mana. Bener? Ulah nyalakeun sasaha. Introspeksi diri, bisa eta musibah nu diturunkeun ku Allah ku sabab urang perilaku urang anu ngondangna. Bencana datang teu ujug-ujug aya nu ngondang. Nya nu nyieun nama Allah, nu ngabeledageun gunung Allah, nu namplokeun cai laut di tengah laut ka darat jadi tsunami Allah dengan kekuasaannya. Nu ngagoncangkeun taneuh Allah gempa ngaranna. Sing kocea kamari dibere gempa geuning memeh Isa. Pusat gempa di Banten ngagoyangna sarerea sa Jawa Barat. Kuring ke di Jampang Segaranten. Karek nepi ka imah panitia jam 7. Di Asongan dahar. Di Jampang mah kitu. Aing mancan. Inget atuh udah jadi kabahas ku aing. Ya jauh aing. Ya gitu main tadi ke Padang heula. Kan jauh da tiketna mahal. Sumatera, Padang. Gak cicing sih ah. Palang. Ya Allah ya Rabbana, karena kita asongkeun sangu jeung piring, rieg-rieg boboko joget. Anu baroga imah laluncatan kala luar aya non Kang Haji lini anu kamari kompak sarere aya gempa nih kuring ge milu luncat da sieun imah namru panitia pajalan kabeh wah jeleng budak ora tato ngejublak loba la ilaha illallah cek kuring eling aya non jang lini Kang Haji gempa jadi kudu dikir la ilaha illallah jadi mamatahan aing. Beres gempa deradat Isya Allahu Akbar Allahu Akbar kabeh ka masjid salat Isya eta nu ditato eueuh salat. Berarti aya kesimpulan non kesimpulan anak loba jelema ayeuna karak sieun kudu dijieuna tapi teu sieun kanu nyieunna. Bener? Karak sieun ku gempa na tapi teu sieun kanu nyieun gempa saha Allah. Eta nu ngondang bencana teh geuning sia eta. Cek malaikat supaya eling terus geus gempakeun we terus lah. Geuning dibere goyang mah eta gempa. Loh preman oge. Ya Allah ya Rabbana. Nu nyieun Allah leres teh? Can pernah kadenge beja sugan gunung meletus gara-gara dikompak insinyur di gunung meletus ayo meletus paeh insinyurna derwek monyet di leuweung nu nyieun tsunami Allah can kadenge beja sugan profesor di tengah laut ngome cai laut aya tsunami paeh profesor leg-leg teri nu nyieun Gusti ngan eta kajadian aya nu ngondang teu ujug-ujug contoh logika budak leutik ceurik yang hareup ka bapana cek bapana kunaon jang ceurik dicabok Pak kusaha ku si AA nah lancek mana make nyabok naon sababna hape si AA ku ujang gerag-gerag beulah kana batu wajar nu nyieun cabokan lancekna tapi nu ngondang cabokan kalakuan adina nu nyieun kajadian di alam Allah
Allah dengan kekuasaannya, tapi yang ngundang kejadian ini adalah perilaku jelema anu ngetieun dosa, teu syukur, kufur, maksiat baik Allah. Benar? Makanya ketika datang musibah, datang teguran, kabeh kabage satu makan nangka semua kena getahnya. Makanya salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu cek saha teu ngarugikeun batur datang ka bencana kabagean rugi tuh tsunami di Banten nu mararot jelema dosa wungkul lain loba santri jadi korban tuh di Lombok gempa bumi nah nu mararot jelema doraka wungkul maaf loba jelema keur ibadah di masjid jadi korban bener teh can pernah aya musibah musyawarah sugan tsunami ngobrol cek tsunami belok imah kiai liwat imah kiai ge kakeum untung kiai na salamet naik tangkal kalapa make kolor ke samping geus kabawa tsunami ti heula untung kolor pagi coba lamun jeung kolorna marosot ka bawah ka mana eta hibeurna manuk cicing nini kos nu ngarti wae sia ieu urusan kiai cicing jangan memikirkan burung cicing santriat cicing leutik kenes ya ya Allah ya Rabbana geuning datang metegoran kabeh kabage makanya dielingan ku kiai teh nurut ieu mah dielingan ku kiai masing-masing kiai coba lamun kiai na saruana cek kiai alus mending masing-masing ameh aing teh capek siapa mandi sorangan ayo kiai mending kitu ayeuna mah sugan bener tuh ngeunah we ngajak masing-masing ka kiai aya nu maot mah keukeuh we kiai nu disusul kok malah bencana anu bisa ngamandian mayit tan ripuh eta ayo kira ku mayit ku dilelep-lelep ka kulah leuheung samun anakna nu maot beunghar kreatif cek anakna geus ari eueuh nu ngamandian mah mayit bapak taekeun kana mobil bawa ka mana steam mayit di steam gila seuseuh sakalian oh geus di steam lap pake kanebo meh tereh garing eta mayit terus dikit ame herang beungeut mayit ulah dikubur bawa ka showroom siap kredit mayit kitu geus butuh ku kiai butuh matak doakeun di para ulama para kiai para asatid sini paranjangkeun Yesuan amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal jadi aya nu ngondang ieu musibah teh aya kan untung we aya keneh benteng ieu benteng keneh ya lamun eueuh santri hesok embrak heula santri heula lamun geus eueuh jelema nu ngaji maaf Allah mampuheun ngancurkeun Indonesia sakaligus komo ningali denah Indonesia peta Indonesia lautan dengan daratan masih kena luas lautan lamun ditamplokeun cai laut leungit kabeh Indonesia leungit hancur tapi kunaon teu disakaliguskeun ku Allah aya nu ngabentengan keneh di Indonesia saha iya di antarana santri lamun geus eueuh santri teh nya ka mana ya Indonesia tuh benteng urang tuh para ulama para santri masih kena jelema nu betah diuk di tempat ibadah saha santri masih kena jelema nu betah diuk di tempat ibadah saha sepuh urang nu wiridan ti maghrib ka isya iktikaf mencetan ramo na maca tasbih nu nyepeng tasbih maca hamdalah maca zikir tuh masih kena jelema anu nyekal Quran netep Quran bari dikeluarkeun suara qori maraca Quran lamun geus teu aya nu kalari tuduh kaya Indonesia komo ningali penelitian kamari cek ahli teknokrat mana Australia bahwa di kolongan Pulau Jawa yang geus kosong tanah logikana bae pasirna kan ual poe disedotan di angkatan batuna digalian terus-terusan encan lumpur geus bararijil kula pindo geus beak ka lumpur sedangkan eta teh penguat daratan penguat bumi tanah jeroanana ieu beuteungna taneuh geus bararijil ka luhur berarti kosong dihandap lamun digebrakeun ku Allah lep leungit Jawa tapi kos nu heueuh siga nu sieun aya digitukeun teh eta nini siga nu ngarti di bawah ngaji teh heeh balik we ti dieu kedul deui sia ulah kitu sia ulah kitu ah
ayo rajin ibadah insya Allah. Berarti aya nu ngondang musibah teh aya. Saha nu ngondang nase pernah dikomentar ku Mang Haji Roma Iraha. Irama. Aing ge boga. Pernah dikomentar ku Mang Haji Roma. Assalamualaikum Mang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Haji, sehat? Alhamdulillah. Bang Haji, Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Sugan aing ge. Baheula sering kuring nonton. Keur leutik masuk lalajo layar tancap baheula sok aya. Film teh jauh teh beri prima, si Dono. Jeung Roma Irama. Teh jauh teh eta layar tancap teh kuring keur leutik sok lalajo. Roma Irama satria bergitar. Naik kuda oma mau gitar. Oma ngeunaheun sorana halimpu nang oma teh. Mun geus biji film lagi surak nu nongton teh pat. Jeng 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 jeng. Eta musik oma eta. Oma rek bijil gitu. Jeng 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 jeng. Bijil kuda terutak oma naik kuda sarana eta aing astagfirullahaladzim. Bener dendam orang diem menit di dinding kelir udah penting aja di Majalengka kuring nyontokin suara eta kuring nanya suara non eta suara Kang Haji Asep Mubarok niru suara kuda mendingeunah ngajawab nate ayo di dieu suara non eta kuda kakak rakaya jamaah wani nyebut kuda kah cirian Cibaduyut ku aing aras atuh teu ngeunah aing disebut kuda ho. Oma lompat kuda ditembak kena sukuna getihan diusap ku oma. Astagfirullahaladzim. Sungguh kau terlalu. Semua perbuatan yang jahat akan ada balasannya insya Allah. Assalamualaikum. Oma majeng penjahat ya assalamualaikum wae gogahna oma teta kerlumpat aya awewe nyebrang. Kau kah itu Rika? Mumun. Oh Mumun, maaf aku salah melihat. Kau Mumun, terima kasih. Assalamualaikum. Oma. Haji, banyak musibah di Indonesia gara-gara siapa? Di komentar ku Bang Haji, kunaon loba musibah? Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema geus poho ka Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa, loba pemimpin sarakah, benar? Di zaman sekarang eta ciri oma eta lamun oma nyanyi tungtungna muriang agak begitu aja. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, betul, untuk tahlilan, ngaharamkeun muludan, ngaharamkeun rajaban, tara maca Quran berjamaah oge ngan kurduaan. Lamun geus nginjem duit lang jadi gadinya eta lagi ka tukang kredit atawa ka rentenir nginjem 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomong nulungan padahal mah nyiksa. Riba haram. Bang emok eta ngondang musibah
hiji loba jelema geus poho ka Gusti Allah diadana noyot bae joblok hareupeun TV terus pamajikan geus ditoel kan adan magrib karek adan tenang bae atuh aing mah deukeut ieu ka masjid tinggal ngajol tapi teu ngajol saya teh kerame Persib ya eleh wae ya biaya miliaran nyewaan pemain luar ngasupkeun teu bisa mending aing tadong jeung wasit-wasit tak bae pusing ya Allah dar komat kang geus komat eta geus komat karake komat lah paling getiluan atuh jeung manehna jadi opat meureunna kang itu geus amin di masjid karake amin ka hiji rajin ngitung amin saya eta kang itu geus bubar di masjid lah tenang teu magrib ayeuna isukan pangih deui sok tahu alasan umurna rek nepi ka poe hareup kumaha mun geus ngomong kitu Ajroil datang bener loba jelema poho ka Gusti ngangkatkeun beas mah 2 karung dipanggul ku tak-takna leungeunna kuateun ngangkat barbel besi 50 kilo besi diangkat dengan tangannya kuat tapi loba jelema zaman ayeuna teu kuat ngangkatkeun leungeun teu kudu mah beas sakarung teu kudu mah semen sasak teu kudu mah besi 50 kilo ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar lohor opat asar opat maghrib 3 isya opat subuh 2 loba jelema geus teu karuateun eta nu ngondang musibah tong diemprakan bisi bapak sia nu kitu cicing kembali ka imah dicekek ku bapak mana cicing ulah emprak polototanna mun aya bapak mana di dieu astagfirullah loba jelema geus poho ka Gusti Allah tiadana noyot komo subuh kadang-kadang ieu mantak ieu maka aya pasantren teh sok yang qiraatna nya suarana ieu masyaallah seni kudu aya dina adzan make seni pandeuna keluaran pasantren Nurul Iman datang ke lemur adan Masya Allah nikmat nu tadina teu hararudang subuh masyarakat salam lemur kabeh milu hudang ngabring ka masjid si Edi geus nyaho si Edi nu adan barelik deui sarare deui si goblok tinit ka masjid teh panasaran yang neuleuh nu adan ieu penting mantak lamun di lemur eueuh santri eueuh pasantren maaf asap pareum syiarna ibadah tapulin di kampung aya pesantren aya santri hirup syiarna ibadah leres sok lamun dewe santri di lembur ngandalkeun sepuh bae tiap subuh pan karunya asa ngadengkeun festival aki-aki tiap Janari nu ngahudangkeun lembur belah ditu astagfirullah molor mungkin mebes asa digarean bujur tetangga lemur belah ditu CS na deui aki-aki eling ummat eueuh nu areling aki-aki frustasi eueuh nu datang teu teu maehna ge sare di Paimaran udang-udang jam 11 atuh maehna ge teu salat subuh dawuh batur dar lemur belah ditu aki-aki deui wae maka kabara wargi ti balik kulon wetan kaler kidul nagara-gara gugah sakedap deui subuh mangga gerak gajarai ari geus dicarai marek sarare deui geug bae aki-aki napikeun atuh batur geus sararudang ti tasare nya sarare deui tuturna subuh di masjid opatan subuh aki-aki kokol bedung pasaran siap santri jadi pengganti siap jadi pengganti imam khatib kudu penerus kuring mah teu hariwang palurah heureun mah loba gantina camat heureun loba gantina bupati heureun loba gantina presiden heureun loba gantina komo artis bener ribuan artis balatak tapi calon ulama, calon kiai, calon imam, calon khatib hese neangan gantina buktina naon? Buktina percetakan calon ulama, percetakan calon imam, calon khatib nuarana pasantren ayeuna geus mulai kurang peminat-peminatna bener? Kadang-kadang indung bapana teu bangga anak hayang ka pasantren jak naon sia ka pasantren
di pasantren masih mal boga ijazah, lamun teu boga ijazah moal bisa digawe, lamun teu boga gawe moal boga duit, lamun teu boga duit moal bisa dahar. Lamun aya kolot ngomong gitu istighfar deh sia buru-buru sahadat sia sarua jengal lerek karena ilmu pasantren, ilmu agama bener. Maaf saya bubarok bisa kikian di pasantren baheula, di pasantren don ngaliwat tunggul lagi